Perkenalkan, nami abdi Ahmad Haikal ti 10 MIPA 3. Ayeuna abdi bade ngadongeng salah sahiji dongeng legenda anu aya di tanah Jawa. Dongengnya nyaeta legenda jeruk purut di TPU Jakarta Selatan. Asal muasal carita Pandita Tunggul di TPU Jeruk Purut Jakarta Selatan geus sumebar lega. Malahan Pandita ieu anu dicaca-caca sorangan jadi salah sahiji carita horor anu kasohor di Jakarta. Tina carita anu sumebar, arwah Pandita di wewengkon TPU Jeruk Purut Jakarta Selatan digambarkan mawa sirah sorangan. Pandita lempang tengah peting make jubah hideung jeung dibaturan ku anjing. Jadi kumaha sabenerna carita Pandita sirah tunggal di TPU Jeruk Purut Jakarta Selatan teh? Kacaritakeun Pandita ngumbara teh korban kriminal. Anjeunna maot sabab dibacok ku salah sahiji jalmi anu teu dikenal. Hanjakal eta nusuk teh salah sasaran. Palaku nganggap si Pandita marupikeun salah sahiji panjajah anu aya di tanah Indonesia. Nyatana anjeunna teh parantos janten warga negara Indonesia. Henteu ngan sosok Pandita hulu tunggul anu nyicingan kuburan jeruk purut teh anu sering nembokeun wujudna, tapi salah sahiji tokoh anu aya di TPU Jeruk Purut Jakarta Selatan teh aya kuntilanak anu nyicingan tangkal di pakuburan jeung oray mustika anu nyicingan sumur-sumur di TPU Jakarta Selatan. Numutkeun mitos, saha wae anu hoyong ningali sosok hantu imam anu dipancung kedah sumping dina jumlah ganjil dina malam jamaah. Contona kaping 1, 3, 5, 8, 7 jeung saterusna anu jumlahna ganjil jeung malam Jumat. Sakitu we carita ti abdi, mun aya lepat mugi dihapunten. Hirup kasepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih.